berdebar-debar mah teh jatuh cinta tanda nate atuh. Tuh nyaho halaman oke. Tapi dah gimana bah berdebar-debarna lain gara-gara jatuh cinta. Kenaon atuh? Cak rempling ki ampun. Kok reka dari barudak teh si Rian, si Muji, si Sahadi Japira. Muka dia anas aing ada dagoan di dia. Abah tuh euy. Kena. Boy, Bah, boy. Hei, Assalamualaikum. Kenapa di dia? daun we kieu. Karena resal ti sieun. Cenah barudak teh reka dari Saha? si Rian, si Mujib, cenah rek naon teh rek nyieun konten. Geus emang geus janji ka dari ieu. Heeh, rek dieu geus naon penting teh. PC, tapi na dustanya. Dusta eta mah. Bah, Anes di mana? tuh geus di ditu, geus di tukang. Bah tuh urang berdebar-debar sia euy. Naonna? Iya, Berdebar-debar. berdebar-debar. Tuh, Anjir. Hebat atuh jeung saha maneh bobogohan sia nya. Jatuh Hebat. cinta maneh. jatuh cinta. Kapan ari nu berdebar-debar mah teh jatuh cinta tanda nate atuh. Tuh nyaho halaman oke. Tapi dah gimana bah berdebar-debarna lain gara-gara jatuh cinta. Kenaon atuh? Gara-gara jatuh tempo. Ribu teh make ke wae usaha hese dengan peduit tentang hese nama ekonomi teh pengabutuh loba dia aduh tinggi hei Kenaon euy? baradingung kita orang teh Sok angger aing mau ngapanggil jeung mana gua keur bingung. Bingung kunaon? terhimpit ekonomi Terhimpit ekonomi. Lah atuh aing mah meningkat ka stres gitu mana mah terhimpit perekonomian oge santai we atuh. itu kumaha deui dah hese atuh geuning mah Ye, lamun terhimpit belajarlah dari bulu ketiak alias bulu kelek. nah make jeung kitu Tinggali bulu kelek terhimpit tapi dia tetap liar santai dan tumbuh lagi. goblok maneh mah laku urang disarwakeun jeung bulu kelek. Wah. Woi, anjir. Woi. Terus kau beli mobil lain? Alhamdulillah aya we. Kalian make mah Bisaan aing euy. hese aing kebeli mobil teh euy. Hah? Hese aing mah kebeli mobil teh. Pan maneh gawe gajina ka mana sih teh? Beak-beak wae aing mah gaji. Beak gawe teh. Beak wae. Rek kitu mah tuh. Maneh teh kudu belajar ilmu na tuh. Ilmu naon ieu teh? Ilmu ngumpulkeun duit. Dari ilmu mekeun duit mah maneh mah pinter. Aduh, tereh raya gung euy, tereh diborong ke ta toma teh. Sok jangan teh mana ngarasa rumah rontok. Aneh teh. Aduh, naon? Diborok keluarga Diborok keluarga. Nah, bisa diborok keluarga tuh. ting peda mangi hayam Mangi hayam diborok keluarga. Teka harti tah nama ke diborok keluarga atuh mangi hayam eta mah mangi. Emang di mana mangi na? berang mangi nanti tadi teh di ya nanti di kolong batur Di kolong batur. di kanang batur
Goblok, pantesan atuh.